Uus teh nya. Ningali si Uus tak teuing dengan ulin wae nya teh si Uus mah geuning. Nya eta ieu teh kitu tah kita kararese. Heran nya teh ulin wae sama. Kumaha atuh pajuh teh. Teuing da tadi mah jiga mamawa tas ka ditu nya eta. Eueuh. Teh nya eta. Ayana ka mana atuh nya? Nya eta teangan ka itu geura da tadi mah mamawa tas eta. Nah di belah mana budak teh tah ayo urang tuduhkeun atuh coba. Tuh jong dudukeun urang tuh di ditu. Oh ayo atuh. Teuing bisi ka mana-mana eta. Pona mah Heeh coba tuduhkeun teangan ka itu jong. Nang urang teangan ya. Euy nini teh euy. Wah. Bonek neangan aing pasti eta. Di belah mana ieu teh? Tuh di ditu ka itu meureun tadi teh mamawa tas nya eta. Sok separubu da jelema eta mah eta. Tuh itu ka itu. Ayo yuk coba tempat urang udag lah. Ayo dong kita. Tuh di tangan teh palingan di dia tah. Wah, mana di tangan kita tadi nak naon atuh? Keur ngadun sampel. Ngadun sampel palingan atuh palingan aing geus kuru langsung. Ayo we teh naon ngariweukeun eta teh paralu. Naon atuh neangan teh naon? Aya Perlu teh perlu naon sok atuh. Tadi mah juga mamawa tas. Mamawa tas rek kabur lain mana? Kabur. Kada kabur. Pabadisan ditinggalkeun. Ya, ana neangan sampel Neangan mana tadi sebab urang mah melieur. Wadah udud. Biar. Biar kesel teh. Wadah udud. Kade bohong wadah udud wadah. Itu jadi teu paralugu kieu eta nini teh naon atuh eta? Ini pugu aing mah neangan tas dah. Kumaha dibawa tadi. Ayeuna udahkeun kolot mah nya teh sanggup aing mah kieu teh. Pusing aing mah kieu. Oh, mantong teh ka mana atuh mah? Itu rekaman ada wong dor itu mantau sia. Dasar saya teh ngawawahan sia. Dengar sia paling pisan erogahan sia. Aing sia. Terus ayo atuh baru orang mantau. Aing mah No.